Perkenalkan, inilah Aban, sesosok anak kecil, pekerja keras, yang selalu membantu ibunya berjualan. Dia sedang merenung memikirkan ibunya yang sedang sakit. Lantas bagaimana ceritanya? Perkenalkan, inilah Ipang, sahabat Aban. Si Aban kenaon naon Ipang awan aya masalah cerita we ke urang mah aya masalah jeung barudak naon Ban urang mah mari teh untuk diajakan main bola sabar Ban teh sabar urang. Perkenalkan, inilah Iye, anak Ustadz Mehmet. Dan ini Gio, budak bader, sahabat Iye. Nempo si Aban teh ye. Urang ge tengok si Aban ka mana urang ge tadi nempo si Aban, neangan si Aban. Urang neangan makanan neangan si Aban. Yuk, orang ulin lah yuk, gampang dengan si Aban mah. Kemana ulina? Nah, ini si Dani, anak Pak Kades jagoan kampung sini. Bang, minta duit bang. Orang mah duit, udah diberi ke orang tua. Bohong sama, itu ada duit. Sama bohong bang. Mana sih duitnya? Bohong sama anjing, kau yang tinggal yang menyet. Urang naon sama anjing mana duitna kesal aing jadi nasi temar duit kan tadi sia ku aing ditenggel jadi ngeun dagang beriring bawa anomali pan dagangan mek kumaha beak encan dagangan urang mah aya kene can beak sabarnya Ban Allah maaf sobiri sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga dagangan kamu laku ya Ban. Wih Ban, naon man dorong orang mana orang minta jatah. Nah, iya mana jagana duit. Merem. Sana naonan ieu? Nek gelut sia jeung aing. Lain gitu, orang lain ngajak gelut. Menang malak-malak tukang dagang teh. Sia yang dibenci ku Gusti Allah. Ah anjing. Aya barudak euy, urang lewaskeun ah. Ya udah. Aya barudak, urang lewaskeun ah.